lidah doa kedua mempelai moga-moga anjeun dina ngawangun rumah tangga hidup anu meni anu baru cek urang Jakarta mah mugi sakinah mawaddah warahmah kalebetkeun kana kaduahan Rasul anu tadi moga-moga kacana ka yaumal akhirah amin sakali deui saksi kasadayana sakumaha anu parantos dititipkeun diikrarkeun tina ati kalbu anu mulus pangrasa sapuati pihak gelis mengpeng mamah jeung apa masih keneh aya dikieuna geura wasuh eta kalbu geura kumbah eta manah kucai katresna ati kuci sota sareat rasa sebab legana laut legana bumi legana lain cek paribasa moal nandingan kana legana hampura ti indung jeung ti bapa di ayeuna geura itu bisi aya tapak paburantak lengkah gerak ugar pincakna suaikeun jujuk rurungkan kajian lolongkran hirup teh dibage abruk-abrukan mangga dirangkul bae ramana sewang-sewangan dipeluk apa hatur nuhun parantos ngawalian abdi abah didoakeun ku abdi abah sing paos yuswa sing disehatkeun salamina doakeun ku abah mudah-mudahan rumah tangga abdi langgeng salamina sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin mangga diri ron mangga kasih pilih diri ron ini ku abdi didoakeun mama sing paus yuswa sing disehatkeun salamina amin ya rabbal alamin parantos cekap parantos mama doakeun mama salajengna mangga pangaden istri ka mama siap anak mama sederhana mama sayang apa memberi Tuhan pasti dikandung nepi ka dewasa lahir nade endang yang bawa pegang atau bawa hantaran dari mempelai pria silakan ya untuk maju satu langkah yang bawa hantaran maju satu langkah aja nah pagar ayu dari mempelai wanita maju satu langkah dan pasangan pemain-pemain mangga iya lihat kamera yang mana di sini satu ya iya silakan dipegang sama dari mempelai pria mana mangga tadi panjang iya silakan lihat kamera Anabel sebelah sini ya acungkan jempol cantiknya dan senyumnya mana dikarenakan kita tidak pakai masker senyum-senyum aja ya maskernya di sini yang langsung oleh Anabel foto dari atas dulu pelan-pelan iya punten kaki kiri heula nu bade ngabadikeun ti Anabel foto teu ngawakel punten heula nya anu bade ngabadikeun khususnya dari keluarga dua belah pihak nah ini pemotongan kue dari atas sampai bawah iya nah alhamdulillah nah sekarang ya di panggung ada nanti ya biar nggak sisirikan di panggung ayah di panggung itu ayah aduh hebat jadi kebagian nyatanya sadayana nah kiri lah tugas di panggung satu iya bagusnya yang di sini yang pakai seragam hitam ya yang di sini pakai seragam hitam ya biar bagus Aceh dari luar dari hidung sok para saya we ngomong aduh koordinator hajat ke abdi tong panjang wah tos lapareun nyakeun da ti bumi ge taruang heula meureun nya meureun gitu nya ya teh acan mau ditarik ke heula ieu kubu ti panganten pamangan eta mah nu nyawerna raoseun
wonten lagi Ibu Oyo mah. Ibu Oyo bari ngahalang di dia. Moal. Ieu satu di payung. Cara bagus. Nah, di pinggir-pinggirnya ya. Belakang sedikit. Yuk. Oh, tah gininya. Kancingkeun heula acungna. Eta marelengeh. Kancingkeun heula biar bagus di fotonya ya. Nanti hasilnya takutnya jelek. Kayak udah dapatkan anu motonya. Nah, tah hari kitu mah kasep. Eta pecingan dibalik anu beulahna dipengker Nah, apa nu beulah teu? Nah, peci mah nu beulahna dipengker. Nah, gitu ya. Iya, dicepeng heula anu kenging golpes ya. Salajengna mangga kedua panganten si pada salib deui mangga. Salib deui di kursi pelaminan utama. Iya. Iya, silakan ya kedua eta payungna itu panganten tadi. Ya, mangga calalik deui. Ibu apa Ibu Ramati panganten istri? Oke, Ibu Ramati.